kreatif. Insyaallah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Sallu ala Rasulina Muhammad, sallu ala tabibi qulubina Muhammad, sallu ala safi junubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasy syahidin wa syakirin bi qalbin salim. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibi rasadayana. Salatullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya sadaya jamaah doa masih idabah. Ya sadaya jamaah doa masih idabah. Sentiasa angkat diarah ke Mekah sarang Madinah. Salatullah Salatullah ala yasin habibillah. Bertanda masing solekan, rumah tangga harmoniskan. Kita masing gembarkan, milikna masing agungkan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. sabadana disungguring nganggakeun tahiyatul mukminin dirangkai kunintenkeun kana pika hormat. Kakersana sahibul hajat pun lanceuk simkuring pangersa Ustaz Asep sahibul bait di dieu teh sanes simkuring sareng mantena leuwih barat jin jeung jun ngan simkuring junna maena jin. Mudah-mudahan ya Kang Asep si dipanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala, si diberkahkeun rumah tanggana. Oke, mudah-mudahan si diberkahkeun ilmuna ku Allah Subhanahu wa taala. Kabar ulama para satib para ajengan ihwanul mubalighin anu ngaheuyeun dayeuh nujuk ieu lembur jalma-jalma anu masul. Mudah-mudahan si dipanjangkeun umur, amal ibadahna masih mabrur. Oke, mudah-mudahan si ditebikeun tina perkara anu mantap ngajadikeun kubur. Tekakantun ka peraturan pemerintah baik sipil maupun militer anu ngajatankeun wewenang di wewengkon dikawin Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa pabimanawi aya. Urang doakeun marantena sing ngajantenkeun pemimpin anu amanah anu rakyatna ka rakyatna. Mudah-mudahan marantena sing barokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para pemuda, pemudi, santriawan, santriawati, karyawan, karyawati, si doa jeung si doi ngan muhape membuka anak parawan ulah dikawinkeun ka aki-aki seperti terjadi di televisi tahun 80 hiji di sana ada marigi anu ngarebut ka Pemuna Samsul Bahri Siti Nurbaya ngaranna.
lagung saya digangkeun bae ka para sakti terutami anu ngadeg di paineun para wargi. Ini mah ulah ngacong khusus tarawah. Bapak miwah ibu rahimakumullah anu keur miharep rahmat Allah. Kecap kiceut hade pola jeung tingkah. Poe kamari urang menang bunga belum tentu kasakur, poe suka belum tentu kalaman. Poe ta aya tilu, poe nunggeus, poe nuker, poe nu arek. Poe nunggeus maka sakur, poe nuker aina teh, poe nu arek belum tentu kalaman. Awani ku betah di alam dunia umur tahun datang bulan satun asa genep bulan asa sabulan asa saminggu asa sapoe asa sajam asa samenit asa sadetik. Mun teu percaya panyakeun wae kanu boga hutang kiridit. Bo sok ngahutang da katingali atuh wajahna ge wajah kiridit. Kajian teuing da ayeuna mah geus musim heuh. Mobil menang iridit, motor menang iridit, imah menang, tiung oge menang, geus lunas. Udah katingali anu geus lunas mah makena ge lempeng. Nu can lunas mah makena ge miring. Beuh eta ulah diomekeun atuh katingali ngayuk. Alhamdulillah wa syukurillah disim kuring dina wong ieu bingah amar wata sutra bingah daya hinggana kusabab di payun sim kuring seueurna parawan. Alhamdulillah seueurna ibu-ibu geus kalik jeung ilaha di mana-mana ge hadir lobana ibu mun muludan lobana mun rajaban lobana gablek hutang lobana adi boys diuk udah diuk teh sok cangkel kanyut luar biasa kaum ibu-ibu. Dia murang kali Kang Asep sareng teh siji buah cinta mantena. Buah cinta Cek Samsul ieu teh buah cinta neng buah cinta. Panjaman ayeuna mah budak bobogohan 1 tahun 2 tahun 8 tahun bahkan aya 10 tahun tapi nalika kawin jeung batur. Kabogohna kawin jeung batur pas kaonangan harusnya atuh harusnya terus tadi mau korban ditinggalkan ke Bogor mereka korban sinera luar biasa bu. Matakan kunaon seorang wanita tidak diciptakan dari tulang kepala. Karena wanita itu tugasnya bukan menjadi pemimpin rumah tangga. Kenapa wanita bukan diciptakan dari tulang tahta? Sebab wanita ditakdiran lain dari tulang punggung keluarga. Jadi beban keluarga. Kunaon ayeuna wanita lain diciptakan dari tulang tonggo. Sebab wanita ditakdirkeun anak lain jadi tulang punggung keluarga. Kunaon sebabna wanita lain diciptakeun tina tulang leungeun. Kusabab wanita ditakdirkeun lain terjadi permainan, lain terjadi boneka, lain terjadi permainan seorang laki-laki. Betul? Emprak. Kunaon wanita diciptakeun lain tina tulang suku.
sebab wanita diciptakan lain keur diinjak-injak bukan dihina. Betul. Tapi seorang wanita diciptakan dari orang rusuk sebelah kiri. Orang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati. Maka wanita teh harus dimengerti hatinya. Harus disayang, harus dirangkul, leras. Tepuk tangan itu. Tak gitu ari awet teh kau dipuji ai. Padahal sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan wanita begitu hina. Bahkan orang-orang jahiliyah ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan maka akan dikubur hidup-hidup karena merasa hina. Saking hinanya dinasti ngabogaan pamajikan sarebu. Raja-raja tidak paling salti pamajikan 30 nganu jadi pemikiran sembuli iraha make sempakna. Terlahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang wanita dimuliakan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada doa yang diijabahnya seperti doanya Nabi kecuali doa seorang ibu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Salalalala. Cek uing dia nyanyi. Cek uing. Diijabah doa seorang ibu, makan surga yang mulia tidak ditempatkan dari telapak kaki para wali, tidak ditempatkan dari telapak kaki para nabi, tidak ditempatkan dari telapak kaki para ulama, tapi surga yang mulia ditetapkan dari telapak kaki seorang ibu. Al-jannatul tahta aqdamul ummahat. Surga diletakkan dari telapak kaki seorang ibu. Tapi ulah ditinggalian di Sibalulah eta mah lain surga rorong. Saking dijabah doa ku Allah Subhanahu wa taala seorang ibu baheula sok ngadadak jadi dokter. Agar anteng budak ulin ceduk di dagor berikat benjol sagede enog. Buru-buru gawat indungna make buku. Budakna nyeri panol loba belekan loba ciuhan. Gawat ku indungna diletakan situ jadi ubah. Budak ayeuna hese napasna. Nokot cikur di kayu dilewekeun modar. Rumahnya hirup wah. Bahkan uing keur leutik lamun asup angin. Inu uing sok ngadadak dari dokter buru-buru gawat nyokot minyak tanah. Minyak tanah ke aya minyak tanah kene baheula. Sabari diusapan ku minyak tanah. Cakakak dileuweung inyuk talina dihaga dibeuweung hitut jadina dut indung terus indung mantan kurang kudunya kasosok seorang ibu, kudunya kasosok seorang bapak. Sebab keleutik kurang diurus ditimbang, bahkan sepuka pungkul seorang ibu sok dimanggu jadi anakna. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad
Bagelah tapi anu ayeuna mah nimang menang budak teh balonku ada lima atuh rek burung ge buntak karewaseun teh obong-obong lulusan SMA nimang budak menikmat pakai bahasa Inggris everything in my dream I see you and pray you that is how I know you God no more you open the door ma iyo ma ica gitu mama nimang budak bo ingatkan ngajuru sabulan lang 2 bulan kumayang 3 bulan 4 bulan sabar kahayang ngadadak ka bapak dari bapak bulan umina ieu budak nu dirobotkeun hayang buah lolobi tengah putih ngadadak hayang buah lolobi ada bapak anak punya teh ada sugesti lamun teu cumponan anakna bisi berapa ka warung neangan buah lolobi atuh mana aya di warung lolobi ka pasar di pasar neangan neangan leuheung sakedar hayang buah lolobi ieu lamun nyiramna geus hayang docol silah botak ku sangu sedengkeun silah botak teh mitohana mereka diasongkeun eta silah mitoha da sugesti jeung yakin lamun ayeuna teu dibere nyocol incuna bisi pengorbanan bo genep bulan kolot genep bulan ngora 7 bulan 8 bulan balikan deui can ngarasan ngajuru sih genep bulan ngora 7 bulan 8 bulan ke 8 bulan ngajuru atuh iraha ngajuru nah kolot reh teu ngajuru geus 8 bulan karasa ngagoak deui inung urang ka bapak urang naon lupa arah budang sare atuh geunah-geunah sare nu budangkeun bapana ieu geus karasa atau panjang tinggi karasa langsung dihudangkeun budang poho langsung gawat ka bidan sepi bidan kok bidan ya pemajikan geus karasa rek ngajuru sabar dicokot ka ruangan geus kitu teh pareum lampu kabeneran pareum geus pareum lampu gitu teh ibu ngadengkak atuh pan salakina cicing di gigireunana da pamajikan ngadengkak panana ge melu ngadengkak kubidan teh langsung dikodokkeun pangapu teh salah ngodok bidan deui cak bidan ngagoak ibu ieu kunaon hulu budak dari ojek padahal si orang nu salakina poho teu make salema tapi perjuangan ibu
Geus kitu teh diteruskeun deui. Bu, ngahejeun. Tarik napas. Hejeunkeun. Atupan salakina otomatis niu ngahejeun. Gegeran teh salakina gegeran. Tarik napas deui. Hejeunkeun deui. Salakina milu ngahejeun. Katilu kalina ngahejeun pamajikan. Bro ke anak salakina ge dol. Ngan salakina mah warnana koneng campur hejo. Padahal isungna geus ngadahar genyer. Berjuang. Genyer. Genyer emang. Bu, rela jadi seorang ibu, rela henteu, subhanallah. Perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang bapak luar biasa. Lamun kurang dirandapan kumaha perjuangan seorang ibu ngabiayaan urang. Tapi ketika urang geus gede, mantap ari anak teh terbagi kana 4 bagian. Aya anak namina Zainatun, aya anak namina Aduwun, aya anak namina Fitminatun, aya anak namina Qurratul A'yun. Nu kumaha jenis anak Zainatun? Sakolahna ranking hiji terus di SD tapi ka SMA. Tapi ka ayeuna gawe geunah jadi direktur. Ibu bangga, bapak bangga. Aya deui anak jadi atuhun jadi musuh. Dirawat, dileletik, diasuh, ditimang, diobehan, ditimang-timang, dihuapat. Nalika geus gede, kalakah ngaributkeun harta warisan aya oge go. Sugan teh eueuh di dieu mah euy. Taeta aduun, anak jeung kolot jadi musuh. Aya deui anak teh fitnatun. Jadi fitnah. Disakolakeun nama. Ini di rumah berangkat di sekolah mabal. Aya nu kitu. Dina tas eusina bir. Ragaji. Parang. Geus kitu sangari we geus. Beunang we. Anu disebut saha? Kolot jadi fitnah. Aya deui bentuk anak Qurratul A'yun jadi pangbungahan. Aing kagarap seumur umur ceramah aya nu maributkeun cau. Lanjut. Lajang, nyok ka Jewang. Hai bro. Nyok ka Jewang. Betul, sakegel ewang. Tuh alus. Aya deui anak jenisna Qurratul A'yun. Anu ngajadi pangbungahan. Nu kumaha ibu? Salat teu kudu ditit. Ngaji teu kudu ditit. Eta pangbungahan teh. Ayeuna anak nu sukses kuliahna sakola ranking hiji wae. Tapi salat tara, ngaji tara, kira-kira ibu bungahan tuh. Bunga teu. Sebab ngan syukur jadi Zainatun perhiasan di dunia unggul tapi di akhirat malah cilaka.
langkung sae ayeuna di mana-mana urang hayang boga anak anu soleh kaya di jimatna iwati berangkat ka pasan. Di mana-mana urang kali urang hayang soleh berangkatkeun anak urang ka pasan. Santrian, walaupun engkau sekarang dianggapnya sebelah mata, dipandang sebelah mata, kusabab di mana-mana budak santri mah model kieu ulah daek ngadahar terima loba puluhan ulah daek kaneng santri mah loba burukan. Luar biasa ibu. Santri sing kuring dari zaman ngomong rong budu dipandang sebelah mata ulah daek ka santri mah jelema madesu Allah surat masa depan. Bu ulah salah geus jadi kiai mah beas tak kudu mal. Lamun petani ayeuna hayang jadi beas melak pare bara bulan? Bener bulan. Uing mah hayang boga beas saja. Ngaji. Tapi uing di dieu mah teuing biasa teuing tara. Tapi lamun tara biasa pun. Santri, Bu, luar biasa. Perjuangan santri luar biasa. Maka tadi alhamdulillah sing kuring bungah bagya ngadanguna. Putri Pangersa belajar menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala eta teh hese urang mah lamun saha sok disurakan ngabisakeun. Uing belajar di imah. Lamun ayeuna ngapal ke di imah thalabul ilmi ala kulli syai ala thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin geus di panggung beda. Thalabul ilmi ala kulli syai'in qadir. Geus tengok-tengok di mama euy. Naka panggung beda deui. Tah eta luar biasa. Mantap saur Kang Jorosul adibu auladakum ala salasi soli. Ajarkeun anak anjeun kana 3 perkara. Nu kahijina hubi nabiyikum ajarkeun tanamkeun kana hate anak urang teh kudu cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana ayeuna hatena tos tertanam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah eta anak urang bakal ngasungkeun urang kana surgana Allah Subhanahu. Aku anak urang teh geuleung bisa maca sok Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi Ahmad ya Habibi 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 ya aulal salam amur wa salamun salam ya aulal salam alaika amur binukal salam alaika
Habibi salam Habibi. Duh, luar biasa. Paus ya bu. Paus. Jika berurang keluar gorengan di mata sholat. Ganas turi, cireng tahu isi, pisau goreng hui, cokro bala-bala, penghilap tempenan, molen goreng pisang, sadaya ngagope, raos nganggo cabe. Saya raja rah. Namun kurang dagang gorengan beres lakuna. Amalkeun siap. Ilahilas Pirbat Sebelah di pereng. Pangersatu Pak Ustad. Haji, subhanallah. Panganten ya, Lin? Oh. Pangantennya ya? Wah, gambarnya menganten. Atas masuk ke Ustad Denda, begini. Siapa balik ngaji ditanya kumana kunini Pak Para muhajirin Bapak Ustaz. Allah panganten baru. Aya apa geus di mana? Geus pengajian macam marhaba. Kumaha marhabana? Maraban bekujukut maraban hayam kuhukut maraban bebek kututut maraban ini kuhitut. Ya Allah, belajarkan. Luka dua hubi ahli baiti. Tanamkeun kana hate anak urang supaya cinta ka ahli bait Nabi, ka keluarga Nabi, ka para habaib supaya cinta tanamkeun ka hate anak urang supaya nyaah ka kiai, nyaah ka ajengan. Kira-kira ibu orang dia nyaah ka kiai, nyaah ka ustad, nyaah naon? Nyaah mere. Resep ka kiai, resep ka ustad, resep naon? Resep naon? Resep mita kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhiban saur Kang Rasul kudu jadi anjeun jadi kiai, lamun teu jadi kiai jadi santri, lamun teu jadi santri kudu jadi tukang ngaji ngadengekeun pangan. Jadi kiai henteu, jadi santri henteu, tukang ngaji henteu, jadi anu cinta ka kiai. Di mana-mana urang geus boga resep ka kiai, insyaallah urang bakal lebet ka surga babarengan sareng mantenna. Di mana-mana anak urang ayeuna tingkah ngaji dijurungkeun ku urang, pek diselehkeun ka rumah magahanana, dibawa ku urang dipasrahkeun ka ustazna osok jadi osok. Osok masrahkeun ka guru ngaji, nyelehkeun osok. Lain aya uing mah geuningan budak teh KBG yatim. Piatu eueuh inungan eueuh bapak anda ngaji teh berangkat sorangan sabari ngampreh bajuna teh aya leho lol pake kopiah dendeng aing ikro sabari dibuteukeun ka nu kieu ai bapak mah ka mana aya Joka Lampung ngirim di mana di imah serang Pak minum maneh gawe almarhum Bapak tahu, belak cabe, hanapeun listrik kali di tengah sawah, awewe gawe di pabrik, lalaki cicing di imah. Bener, eta, mantak. Dijeukeun ibu anak urang sarehkeun ka
ngaku ka guru ngaji nah. Pak Ustad sim kuring nyerehkeun anak da sim kuring mamagahan teu bisa ayeuna marek masrahkeun sadaya-daya biasa di dieu sok kaur sabulan sabaraha perak cek Ustad nah saikhlasna we uing mah tah ayeuna mah abdi masrahkeun budak 40.000 rek mawa satahun Sering teh ka dieu. goblok eta mah merkosa Ustad Godong 40.000 setahun Udah mau orang pertama yang mau Islam di Indonesia. nu katiluna wa qiraatil Quran kiai aya keneh keur ngadakoan Bu ganteng mantep bajuna biru-biru tapi masalah ka hari mah eleh kuing tuh main nama boga kaset buku wa qiraatil Quran nu katiluna ajarkeun ka anak urang macaan Bu bacaan ibu sok maca dibaca ku Isya siap kuing maca ibu teruskeun siap A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan Allah saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah. Jadi Allah deh kak, teruskan. Jangan. Siap. Uing baca ujang teruskan. Sok ngaji. Teruskan jang. Kalian tuh di rumah deh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tepuk tangan dari ujang. Ibu eleh ku anak. Oh bonok, lu panjang, kurang coba jang, cek mau mana cenah lu panjang. Siap yang paling siap. Gerak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Panjang. Uing hayang nyobain ponok siap. Siapa? Coba ponok. Si Ujang tadi kesapalin panjang. Bagian ibu di ponok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Cenah hayang lu ponok bae ini bae lu ponok bisa kene bae. Panjang boron. Teu bisa bae dong sih. Sekali deh, teu bisa bae dong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Bisa terjadi baik. Baca Quran. Baca Quran dan kudu latihan, kudu belajar.
sebab aya babaraha lagam aya nu bener lapat jeung ayat jeung surat tapi salah lagam. Contoh tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhuma luhu wa ma kasab saya selana talahab wa mar'atuhu hamalatal hatab. Benar ke suratna? Benar sama surat matum. Alhab tabat yada tapi salah lagam lagu eksilin aya nu bener lagam salah lafaz mengandalkan juga sempurna. Bener lagam lah. Naon cenah Bubio? Oh, Mang Dadang kan dengar paku. Baik. Kudu belajar mata luar biasa. Lamun anak bisa baca Quran, bangga. Ayeuna urang keur sehat jak waring ras. Tidak diperdulikan anak yang bisa membaca Quran, tapi lamun urang ayeuna geus ngajelpeng ngawur ngaler, yakin anak anu dibutuhkeun anu bisa maca al. Ibu maot boga anak opat bisa ngaji kabeh datang nu hiji diluhureun sirah urang maca surat Yasin wal Qur'anil Hakim. Nu hiji datang cici dina saluhureun bujal urang maca surat Tabarokalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nu hiji datang cici dina luhureun sampean urang maca surat Waqiah idza waqa'atil waqi'ah. Nu hiji datang hareuseun ngabantos urang umi dangukeunnya turutan naik la ilaha illallah ku urang usaha ilmah bangga bunga untuk coba lamun anak urang boga opat teu bisa ngaji kabeh nalika urang ayeuna geus ngajempeng yang hulu ngaleh lu tilu kalakah jejenitan pokok akan jikan kasurupan kabeh ngajeni acting unggul nalika keur kolak derima nu urusan bener toh. Nu hiji gawe di Yongjin, nu hiji di MCA, nu hiji di HJ, nalika geuning teh ngarawat lebok. Nata, nu hiji ngaharios ibu kana ceuri urang. Umi geus ulah loba pikiran, imah mah geus diurus ku uli, motor geus diurus, sawah geus diurus, kabeh geus diurus ku uli. Kurang rek bojor terjadi siapa harikan modal ke geus ngarampok efek budak teu bisa kurang geus dikubur dina jero pakuburan anak nu bisa ngaji mah ibu dipesangan teh Yasin ningang hiungna di pakuburan urang maca tahlil tapi lamun anak urang teu bisa ngaji naon nu dibawa cai sateko kembang sakaresek sedangkan anak kurang aya 5 eta kabeh tina tekona dibanjurkeun ka pakuburan urang jeung urang aya di dalam pakuburan becek atuh goblok ulah cari wae kopi kali-kali tuh nakok weh nyabar Bang Nisan tunggul marham sabari ngomong mana teh Umi, kumaha dia itu sehat? Nyaho geus modal bintangnya sehat. Efek budak teu bisa ngaji. Sedangkan budak ayeuna masih buku. Rek sare, budang sare, ka sakola, modal oge.
umrohah. Enak. Otik status stat. Rek bangkat sekolah OTW school. Rek update status. Gering saeutik ulah aya mauan. Lagi Batman ih berak mindset. Update status aya nu komen baturan anak cebok atuh goblok. Ningang Jumatan berangkat ke masjid. Udah kayak nama omongan kalau mereka Jumatan mereka update status masjid dulu biar ganteng. Sama rungda masjid teh salon. Nah, udah ayo. Tapi nggak ayo negeri. Nya Srini. ke itu eta mah. Siaran langsung. Inung negeri. Sahabat Lumai. Doain ya. Ibu saya lagi kokojoran. Efek anak tuh bisa. Jangan disibukkan anak kurang ku nyonya ohap. Sibukkan anak kurang ku macagor. Mudah-mudahan sadayana di dia ya. Orang perengna tadi sing ahli Quran. Putra putrinya sing soleh-solehah. Sing bakti ka janten ibu ramana, bakti ka Allah, bakti ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah yasin Habibillah. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang na ayakan. Lamun aku cinta ka Gusti, kudu loba maca Quran. Salatullah Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang ngaayakan. Lamun ngaku cintakan Nabi, kudu loba maca sholawatan. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin Habibillah. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang na ayakan. Lamun ngaku cinta kiai, eta berkat gerawadahan. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah penampilan dakwah Kilengser. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.